Ya lemah. Saya teh. Saya cacing. Ya lemah. Naon budak nyalukan indungna kitu? We. Lah, naon? Si lain. Ah, nyao. Ka dieu geura aya sora nu ngajelengeng. Sada sora raket. Boa-boa deuleu euy. Moal kitu timba ka datang. Naon pengekeun di sia aya sora naon le. Ya lama. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Tong bodor sih teu nyari. Oh, jadi ketahuan. Pacaran lagi sama si ayah. Tuh gablek dodoloan. Nah, yang serikan goblok. Nya teuing ieu meureun bayi kurang giji nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh eta mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon kana dieu. Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan nu goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikriting. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku hayang dikriting. Hayang diboroman buuk. Hayang mode ABG. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres kulan. Ai kitu rada teu percaya. Nah, manya Islam make iket. Ainya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. Pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kitu mah. Gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah para dijualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? Ngaran urang? Wah panjang. Raden Cecep Kuta Direja.
Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh ngan tetangga uing ngalukana cece basoka. Alah bener agama Islam maneh ya heeh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegug nya aing ge nyaho di masjid ya manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunna katulah agak lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan leuh saya ditanyakeun rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh nah iya agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Begek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah teu tercatatnya tapi dah bener teh itu agama naon sarua Islam aya rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge tapi aduh Gusti pet maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok bener nujunya syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema nya tauhid ya bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka poe pageto aing mah lain geus poe pageto deui geus nganyang ka lioban paingan bana radial aduh
lamun kitu tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngalewihan dengan 177 na oh ada geuning da 5 geuning asli nama tapi dilewihan kumana jadi bener oge teh jadi bener oge tanya jelema lumpuh Yuni jadi ge ya anu luak leok pamadeganana gini henteu istiqomah aduh bener oi iya ai kadalapan cik siling naon dahar pek sabab lamun orang teu dahar da pae atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melang na teh koro tapi heueuh eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya puting ban tak jaku kitu nama ku balalen nara tapi salah itu ayo mana rek nambahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kerja kerja karti dua welas naon jeung ngising nah hadek dahar wae goblok ya